Ayo model gardu jam kita naon posnya. Pos. Dari orang mah ya pos. Nya. Ada ulah salah ke daerah Kidul, ke daerah Sagaran tadi itu gardu ya kieu. Gardu. Ayo di orang mah gardu teh listrik. Eta orang keceritakeun Pak jadi teh kan boga hajat itu teh. Wajih lah ngaranna keun bae lah dia teh urang mah ngomong kita gorengan. Kalau teh itu teh puting, nah aja datang ka ditu teh gitu. Tidak ke rumah Ipin kan ada gawe kene. Ini teh puting. Tahu orang teh tanya mau jalan terus we dina HP teh. Di belah mana terus ka hareup, terus ka hareup melayang gardu. Terus saya berkeut. Gardu teh orang teh nampo teh emang aya sih gardu pos kieu ngararona mah, tapi kan urang maksudna gardu teh beda gitu. Ari urang mah nampo teh terus we di mana lo ya gardu listrik gitu. Da kuat gardu teh listrik teh apa Listrik teh bikin kasasam tah. Bakal aya. Pagi sedikit gardu belah mana cik ngeu eta aya nu ngararona. Geus kaliwat ngarona encan. Geus kaliwat pos mah jeung pos rona lain. Eta gardu teh arek sadar berarti beda jeung juga antara gardu jeung pos gitu. Ari urang mah gardu listrik. Ari mana mah Beda ngarannya. beda. Pos Jadi- rona teh jadi gardu. Jadi setiap daerah memang ada perbedaan. Aya. Nya ibarat ya Cianjur jeung Bogor. Ya. Nah ayeuna ya lamun misalkan lebaran kan urang sok ngadar pebeye nya. Pebeye jeung ulen. Tah kungsi ieu harita urang kaitu ke lebaran teh ka Bogor. Urang namu we caritana teh ye. Namu we urang teh. Jang cenah. Hatu itu cenah gara ieu cenah gara tuang cenah. Naon mi? Itu cenah bebeye jeung oli cenah. Hah? Jeung oli? Bebeye nya nya bebeye jeung oli cenah. Meureun hideung cenah. Lain cenah tah kieu dibawa teh ulen oli teh ulen di ditu uli pan urang kadengna oli bang bebeye jeung oli hideung eta beneran Oli Bogor tah. Bogor beda gitu Ulen oli gitu. ulen uli